أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم Wallahu a'lamu bimuradihi. Ya bani Adam, turunan anak Adam kabeh, qad anzalna teman-teman uis anda deakeun ingsun agung ingat sesira kabeh libasan ing anggoan ayo khalaqnahu lakum tegese ngadamel isun agung hu ing libas lakum kadue sira kabeh yuari kang bakal nutupan ya libas isturu tegese nutupan ya libas sawatikum ing kaalaan sakeh kaalaan sira kabeh warisyalan anggoan wa utawi waris tamayu tajammalu bihi ku barang kang den gawe kalokan apa bihi kalawan maminasia bisaking pirang-pirang dodot walibasat taqwa menang macanalan angguan taqwa menang walibasut taqwa lan tegese angguan taqwa al-amalu sholihu tegese amal kang soleh wasmtul hasanulan tingkah laku kang becik dadalan kang becik binasbi kalawan den bacana sablibasat taqwa atpun ala libasan iku den atepaken ing atas lapan libasan warapilan den baca ropa mubtada uniku dari mubtada khobaruhu jumlatu dzaliku ta khobar yang mubtada iku jumlahan lafaz dzalik sarua jeung walibasut taqwa lan utawi anggoan taqwa iku dzalika utawi mangkono libasut taqwa khairun iku kang leuwih becik dzalika min ayatillah utawi mangkono inzalul libas bi aqsami min ayatillah iku tetep saking sakehe ayat Allah dalaili kudrati tegese pirang-pirang dalil kakawasan Allah la'allahum manawa ya bani Adam tawakufariku ya zakaruna areling ya bani Adam kabeh payuminuna maka pada ariman ya bani Adam kufar kabeh fihi iltifatun iku tetep ing dalam la'allahu mutawi iltifat anil khitab saking khitab ya bani يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء
yaftinannakum jamitna temenaning sira kabeh yudillanakum tegese ajanya sarakan temenaning sira kabeh asyaiton wa syaitan la tatabi'u tegese aja nganuti sira kabeh ing setan atufataftanmu maka yen tanarima kapitna sira kabeh kama akhrajaka oleh ngetoakeun ya setan abawaikum ing bapa biang rorosir Adam lan Hawa bifitnatihi kalawan fitnah setan minal jannati saking surga yanzi'u ale mocot ya setan alun iku dadi al anhuma saking karone abawaikum libasahuma ing anggoane karone abawaikum liyuriyahuma dapun yen taningalikeun ya setan ing karone abawaikum sawati maing sakekalanane abawaikum minau ing satuna syaitan ay syaitan tegese setan yaraku kuningali setan ing siraka bawa setan wa qabilulan balad-balad setan junud tegese pirang-pirang balad tentarana setan min haitsu la tarawnahum saking panggonan ora ningali siraka bahum ing setan wa qabilu lilato bati aja sadihim kena arah-arah lam buta pirang-pirang jasade setan wa qabilu adami alwani mata warana pirang-pirang warna setan wa qabilu dajala ing satu hunai sunagung iku anda daakeun ing sunagung ing pirang-pirang setan aulia ing pirang-pirang kanca awanan wa qurana tegese pirang-pirang kanca qurana lan pirang-pirang batur lil ladzina la yu'minuna kadung kang adung akeh kang orang iman keun ya ladzina kabeh lilladzina kadawang akala yu'minuna kang orang iman keun ya ladzina kabeh ngalanjutkeun dongeng tentang diturunkeuna bapa ibu urang Adam Hawa sabada ditundung ku Gusti Allah kulantaran ngalaksanakeun kasalahan Siti Hawa ku Gusti Allah dumiat dijieunkeun getih unggal bulan dibere getih ngaperbay dina bobogaanana ngaran ku gara-gara nyana nyuguhan nu teu bener ka salaki ora ditundung ku Gusti Allah nu tadina aya sukuan ku ari khufiyat rijal dieuweuhkeun sukuna itu kene iblis ditundung ku Gusti Allah diberi julukan anta mal'un terlaknat sia iblis geus boga julukan masing-masing turunkeunlah kanjeng Nabi Adam teh di India Gunung Sarnadi Siti Hawa diturunkeun di Jeddah Qorai diturunkeun di Sajistan iblis diturunkeun di Ubullah panieu nagara na maraca nyana kana kita komo nyana majarago maca sejarah begitu dibaca di negaranya nah sial iblis diturunkan di negara urang cek urang pula
itu kene Sajistan. Wah, cara urang negara orai. Mentek urang ulah ngadanya seremna baheula serem. Namun ditelaah kuari urang Inggris setelah Afgan diserang baheula ku komunis, dilarang sholat, dilarang puasa, teu beunang sarolat, teu meunang aya nu magahan ngaji, aman mah aman, kadieuna terpisah jeung kitu negara komunis Islam. Ngan di jero keamanan teu meunang bergerak ngayakeun ajaran-ajaran Al-Qur'an, teu beunang salat, teu beunang. Akibatna kabelah dieuna eueuh nu salat, sebab asal salat tembak di dinya kene, asal salat ditembak, asal salat tembak. Akhirna salat di imah tetep bae, asal keselidik tembak otomatis kan nu salat eueuh nu ngaji eueuh. Agama mah Islam. Maka terus sampai ka ayeuna nagarana 100% Islam, cuman masjid eueuh nu salat eueuh. Negara Imam Bukhari, negara Bahauddin An-Naqsabandi, negara Alauddin An-Naqsabandi, urang mun macaan sejarahna kutubul aulia ya di ditu. Tapi peribadatan terbatas, kakarak setahun iyalah dipersilahkan untuk mengembangkan agama setelah presiden nu ayeuna rada loyok karena agama. Ikos kitu tah kaya. Entak lamun dibandingkeun jeung di urang jauh. Aibrak urang ieu sejarah ieu pantes kararitu geus sebab orai baheula diturunkeun di ditu. Orai. Muka urang mah pan eta mah incuna orai teh berarti kan. Muka urang mah incuna nu di ditu pusat. Masya Allah. Kanjeng Nabi Adam diinstruksikan ku Gusti Allah titah neangan Siti Hawa kesulitan neangan jalan-jalan munajat ka Gusti Allah. Setelah munajat turun malaikat Jibril nuduhkeun jalan untuk menuju Jeddah. Idinya terus Kanjeng Nabi Adam teh neangan Siti Hawa nati Jeddah teh terus berangkat mengarah ke Mekah. Ternyata ku Gusti Allah dipertemukeun di Arafah. Waduh, luar biasa bungahna Kanjeng Nabi Adam kapanggih jeung istri tercinta. Manusia sadunya kakarak dua eueuh nu pasini kontrakan, eueuh nu pasini taneuh lantaran nganduaan tamahnya di dunia teh. Masya Allah, ablag-ablagan can aya sasah. Tidinya lempang Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa ka Musdalifah. Di Musdalifah didinya cicing. Di Musdalifah terus berangkat ke Mina. Didinya lah Kangjeng Nabi Adam neuleuh ka jasad Siti Hawa teu make pakaian sabenang-benang acan. Itu kene Siti Hawa neuleuh ka Kangjeng Nabi Adam gubal gabel. Cek Siti Hawa ka eta naon nu ngagabel ulah loba omong eta ge naon anu nyengir. Ya Allah, ya Rabbi, satar aja Gusti.
cek Siti Hawa teh nyengir mangan senyum doang eta kadeuleuh ku aing ge kapeung-kapeung senyum kapeung-kapeung baeud ieu nu teu kuat mun baeud munajatlah Gusti Kangjeng Nabi Adam ka Gusti Allah Gusti Utatarina abdi di surga serba mewah serba sagala aya kulantaran abdi ditundung ku Gusti ai pangampura mah geus aya sabada abdi ngadoa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin abdi teh ayeuna geus dihampura ayeuna geus aya di bumi abdi duaan tah ayeuna abdi manyuhunkeun petunjuk ka Gusti apakah ieu kudu sataranjang bae atau kudu kumaha mun kudu dipake naon kudu dipake abdi nyuhunkeun petunjuk jeung lain jang sakadar abdi bae lantaran isuk pake tomeureunanan anakan Gusti abdi nyuhunkeun aturan-aturan nu mantak Adam kaula panggilan anu nyaho ka anjeun ulah kudu loba omong Adam Hawa lantaran lamun kumane direnung turuna malih di sorga ka bumi pan geus dicaritakeun ku kaula nu agung waktu kaula ngadamel anjeun teh Adam pan ditanya ku para malaikat dek naon ieu Gusti teh nyieun kos kieu pan dijawab ku kaula inni ja'iluka fil ardi khalifah kaula ngadamel ka anjeun teh bakal jadi khalifah di muka bumi ulah kaget Adam ku sebab maneh kabongbroy ku nasehat iblis maneh teh nyieun dosa ulah kaget sebab eta mah ngan sakadar ngalaksanakeun perjanjian ini jailuka fil ardi khalifah ayeuna anjeun geus aya di bumi dijadikeun sebagai khalifah bakal dibere aturan-aturan nu dibutuhkeun baik agama maupun dunia. Masya Allah disambarangan kaula nurunkeun ka anjeun Adam lamun henteu nyieun aturan-aturan nu mantak ayeuna rek dibere nyaho ku kaula hei Adam jang anak cucu anjeun deui lain sakadar jang anjeun duaan kebutuhan tentang agama tentang dunia bakal dicaritakeun terus berapa macam kebutuhan nyangakeun sadaya-daya cek Kangjeng Nabi Adam nuhun gustingan atuh abdi pan ieu kapanasan gerada-dada buru-buru bujur panas di hareup panas lantaran cuaca di Mekah teh kapan lain cara diurang mamun panas bisa ngiuhan tatangkalan ambalayah tangkal Ambon belah kulon ge nu ngaji tarariis di dinya bari ngopi bari ngarokok kiai-kiai nyana-nyana nyayomkeun oh di urang babari belah ditu aya tangkal buah belah panas bisa ngiuhan tapi di Mekah di Saudi Arabia baheula mun panas dek ngiuhan di mana maka Kangjeng Nabi Adam mayang buru-buru panas Gusti panas sadajan tatangkepan ge atuh ai panas kieu mah Gus deuk di mana happy atuh happy sote lamun tiris panas kieu mah atuh cuaca panas saja urang nangkep pamajikan mah hau atuh sarua jeung asup ka hau direrab Masya Allah Masya Allah nah Adam kaula nu agung ayeuna dek jaritakeun kebutuhan pertama tentang pakaian ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha
muradihi ya Bani Adam anu mantak henteu khusus ka Kangjeng Nabi Adam tetapi Gusti Allah khitab teh ya Bani Adam ka seluruh anak cucu Kangjeng Nabi Adam. Lamun anak cucu Kangjeng Nabi Adam mah berarti terus ka urang ge, ka urang Cikupa, ka urang Bojong, ka urang Sepatan geus puguh urang Pasar Kemis mah jajanna manarurut. Teu kudu dicaritakeun di Pasar Kemis mah kadang-kadang nurutna oper. Nah iya ya Bani Adam, hei anak cucu Adam. Qad anzalna alaikum libasa. Nyata, jelas. Iya gitu. Kau lalu agung geus nurunkeun ka anjeun kabehan. Wahai anak Adam, libasan angkuan pakaian. Gusti Allah tega bahasakeunana qad anzalna make anzalna mah kapan inzal inzal mah kapan turun. Mantak ditafsiran ku Imam Jalal di dieu anzalna teh bimana khalaqnahu majaz berarti lantaran inzal makan turun di langit berarti lamun ieu teu make majaz anak Adam cak Gusti Allah qad anzalna kaula nyata geus turunkeun wadimor ti luhur gahandap. Wah hambalah wadimor geus turunkeun atlas gajah depak. Wah hambalaya segala lepis segala BHS anzal tarurun ti luhur langit ka handap jante dina turun ge meureun urang pararae mantak anzalna bimana khalaqnahu. Kok Gusti ngabahasakeun anzalna sih panai anzalna manurunkeun bentukna kadeul inzal biasana hujan dipakekeun kanurunkeun hujan anzalna ieu ge sarua artina cek Gusti Allah kaula bakal nyieun pakaian teh nu disababan ku hujan mimiti kaula nurunkeun hujan tina cai hujan ambalayah di bumi teh bakal jararadi sagala jajadian ti mimiti teki jukut jeung sajabana datang katangkal anu gede bakal jararadi tina jajadian nu disababan ku hujan teh engke bakal aya jajadian anu bisa dipake nyieun pakaian buktina kapas jeung berbagai deui kitu tatangkalan nu bisa dijieun pakaian di antara nu paling istimewa adalah kapuk kapas. Di urang mah lain kapuk kapas aya ge kapuk anu luhur teh tangkalna naon tangarana rangdu eta ge bisa ku urang dialaan haju dijejal-jejalkeun jadi anggal jadi kasur tiis geunaheun jasangan sing hade eta di jerona sok aju tarareuas kana hulu. Tah kapuk kapas waduh luar biasa produksi dijadikeunlah kapuk tersebut benang tina benang dijadikeunlah tenunan jadilah wadimor. Waduh jadi polekat gajah duduk gajah depak gajah lari. Yo can aya cenah kejieun atuh kusia. Terus kebelah dieuna waduh dimodif-modif baheula maya samping Maulana segala. Kebelah dieuna terus samping ke uluh segala PHS Al Jupri. Terus Al Hidayah, wari deui aya deui Tamer. Macem-macem. Iyalah disababan ku hujan berarti mencek tukang ngaji memajaz min itlaqis sabab wa iradatil musabbab jadi berarti majaz sabab tina hujan bakal ngajadikeun nu disababan ku hujan berbagai tatangkalan salah satu kebutuhan manusia cai
tina unsur opat. Sebab manusia teh adalah terbuat tina anasirul arba'ah, hiji ardu, dua hawa, tilu ma'u, opat nar. Kebutuhan manusia teh sakitu, hiji taneuh, nomor kadua hawa, nomor katilu cai, nomor kaopat seuneu. Eueuh bae nu hiji total adat jadi pae. Napas geus kaki geus teu bisa ieu. Urang ngasupkeun hawa ka jero irung. Geus teu bisa dipencet di jero na pernapasan teh. Sependek. Obatna ngaroko eta. Wah. Maksudna moal kebal deui. Masyaallah. Geus teu bisa menghirup oksigen, geus teh. Itu kene mun eueuh cai. Sebab kebutuhan awak urang cai. Awak urang tadi inuman atau enggak. Gitulah. Lumantak wahai anak cucu Adam kodan salanya takaula geus gadamel ka anjeun. Alaikum pikeun aranjeun kabehan libasan pakaian-pakaian anu disababan ku cai hujan, tina cai hujan teh terus jararadi atawa engke bakal deuleu anjeun pertanian khusus libasa yuwari sawatikum warisa. Pakaian teh dijelaskeun dina Al-Qur'an aya dua macem. Nomor kahiji libasa yuwari sawatikum, pakaian anu bakal nutupan kagorengan yakni aurat kubul jeung dubur. Nomor kaduana libasan warisa, artina warisa teh ieu terbuat tina bulu-bulu anu bisa mayu tajamalu bihi minasya, dipake ngaginding model wol dan lain sebagainya. Eta teh sarua bae tina cai hujan kene, cai hujan turun ke taneuh kemudian jararadi jukut dan lain sebagainya. Didaharlah ku binatang embe dan lain sebagainya orai. Di dalahar embe, sapi, munding, onta. Jadi kuari ngagedean hewan dipotong, dipencit, maka ieu kulitna bisa dijadikeun pakaian. Buluna bisa dijadikan pakaian, bulu embe gembel, bulu sapi, bulu onta, berbagai bulu bisa dijadikan ke uol gitu kene kulitna. Dibawa di Tangerang, di Bogor, di Cianjur, di Sukabumi, dibawa ke Garut, dibawa ke Bandung. Jadinya diolah terus, diolah diipis-ipis dina hiji kulit sapi bakal jadi 12 hiji kulit sapi teh bakal jadi 12 helai. Lamun embe mah bisa 2 baheula mah kuari mah dijadikeun hiji bae lantaran embe mah teu boga lapisan-lapisan. Diproduksilah di Garut, diproduksilah di Bandung, dibawa deui kuari dijualan di Picung jadi jaket. Itu produksi Garut eta. Lamun memproduksina bagus geuna dipakena hargana murah terjangkau oleh rakyat pasar Kemis. Tapi lamun jang ka luar negeri mah ipis ongkos lawon bae mahal tambah jutaan. Eta mah ongkos lawon biasa bae, eta mah dirahasiakeun ngajual naga lantaran moal kabeulieun ku urang Cikupama kecuali pasar Kemis. Dipakelah di luar negeri. Saha nu makena? Wow, penyanyi ternama Elvis. Itu make buatan Garut sebenarnya. Calanana teh nu herang-herang teh kulit buatan Garut. Dipakai deui ku Mick Jagger. Wah, eta teh kulit buatan Garut sebenarnya mah. Itu. Dipakai deui ku Aljero. Wah, kulit buatan Bandung eta sebenarnya. Si seserian heran aing mah. Bahkan Bill Clinton ge kunjungan ke Indonesia dibere nyana Justina kulit. Masya Allah, Indonesia teh istimewa. Tuh,
urang mah di dieu ngajualan kulit sapi sabaraha duit hargana eta kulit sapi teh hijina hijina sabaraha hiji salembar gede bisa teu mangsa 100.000 teu 100.000 lah ke 100 beheulana ulah sok murah-murah loba tukang kulit kumaha sih bila perlu 500.000 lah bawa ka ditu dijieun 12 keur carita salembarna jadi hiji baju bae atawa 10 nu 2 jang tambal-tambalna hijina misalna dijualna ieu kuari 5 juta kali 10 jadi sabaraha ada memang hitungan bae geulangan 50 juta sasapi Masya Allah mantan kamu mun tukang kulit hargakeun 1 juta mahal gitu jadi jaket mah kalimat timbul pertanyaan paneta teh kulit kuari dipake kuari jaket kulit nu di urang makan dipake na teu meunang kahujanan asal kahujanan bae jadi heuras aju bau tak kumaha lamun jaket kulit kahujanan aju bau ku urang kuari digoreng pake kerupuk jak kulit paneta ge nomor kahiji libasa yuwari sawatikum pakaian anu jang nutupan aurat ulah kadeuleu dihareup ngubal gabel mun lalaki ulah kadeuleu serenyum jeung bendu baud ulah kadeuleu kitu keneh di tukang supaya rapi libasa yuwari sawatikum nomor kahiji. Nomor kedua libasa warisa di samping warisa watikum teh ditambahan ku ginding make potongan nu rapi terbuat tina lawon nu bagus supaya kadeleuna sergep. Nah 2 macam nomor kahiji jang nutupan kagorengan yakni aurat nomor kedua supaya tambah rapi ginding warisa asalna waris mah bulu manuk tapi nu dimaksud mah ieu mayu tajammalu bihi minas baca sih bae walibasud taqwa zalika khair walibasud taqwa ari pakaian takwa teh eta zalika khair eta pakaian anu luar biasa bagusna di antara 2 pakaian nu hiji pakaian anu jang nutupan sawatikum nomor kedua pakaian anu jang ngaginding-ginding nah di antara nu 2 walibasud taqwa pakaian takwa nu jang kadeleuna ku Gusti Allah rapi kadeuleu ku makhluk rapi pake nutupan aurat eta teh zalika khair berarti libasut taqwa jatuhna kanu pertama naon libasa yuwari sawatikum pakaian nu pake nutupan aurat ieu pakaian anu khair bagus cek sawareh malibasut taqwa teh pakaian-pakaian anu paranti ibadah ka Gusti Allah dipake salat ka Gusti Allah dipake berjamaah ka Gusti Allah jang berjamaah salat berjamaah perkumpulan pengajian dan lain sebagainya etalah libasut taqwa etalah zalika khair. Nomor keduana nomor katiluna libasut taqwa teh pakaian-pakaian paranti takwa ka Gusti Allah pakaian paranti perang pakaian-pakaian perang termasuk tameng-tameng perang ieu libasut taqwa dibandingkeun jeung pakaian-pakaian nu dipake sehari-hari ieu pakaian perang nu paling istimewa zalika khair. Terakhir Imam Jalal menjelaskan libasut taqwa teh al-amalus sholih horeng pakaian teh patali jeung akhlak jeung pagawean anu soleh pagawean anu sesuai jeung aturan Allah Subhanahu wa taala ya jelema ginding jasa
make sapari luar biasa bagus nabe ti luhur kahandap panen necis seragam disebut berem lain, disebut hidung lain, disebut koneng lain, putih lain. Wah, ieu mah PNS hebat. Di dieu na make kenong gede luar biasa. Wah, sapatu nage herang bisa pakai ngaca. Dek lempang nage kudu ditiupan ku hadamna besi aya kokotor. Fu. Meunangnya nama aya kokotor. Tapi ternyata pakaian lu sakitu bagus dan terbuat tindak Wall England. Udah ngaput nage geus teu sembarangan kudu ngaput nage di Jakarta bila perlu di Singapura. Teu benang sembarangan ngaput nage lantaran ieu mah pan pejabat tinggi ti gubernur kaluhur menteri make pakaian raradutan cara urang, tapi ternyata horenganan sebatas pakaian doang. Salat henteu, puasa henteu, maling terus. Nah iya kadang jelema make pakaian bagus amalna goreng eta teh min jumlah kitu make pakaian sataranjang teh jelema kos kitu. Pakaianna bagus tapi teu ibadah ka Gusti Allah eta teh sataranjang hakikatna mah. Tapi aya jelema pake pakaian biasa bae kadang-kadang beuli lagi di mingguan dirinya bari ngaji. Aju kurang duit lagi ngahutang ke minggu hareup dibayarna. Aju minggu hareup pohoan terus bae teh dibayar. Tapi nyana sholat ieu pakaian sederhana tetapi nyana amal soleh eta istimewa. Masya Allah geus amalus soleh sumtul hasan kalakuan nu bagus eta jadi pakaian ka urang. Nu paling istimewa mah pakaianna bagus secara zahir hartina bagus teh rapi pake nutupan aurat ditambah kumayuta jamalubi lantaran ditirita Allahu jamilun yuhibbul jamal. Jadi dirapi-rapi pakaian anda lantaran bersyukur ka Gusti Allah lain hayang ka alam ku makhluk ditambah ku amal soleh berarti makan zahir batin dideuleu dina zahirna sregep ditambahan ku pakaian batin amal soleh waktu salat waktu puasa waktu zakat waktu haji waktu sedekah cawadeun zahiron wa batina. Masya Allah. Jadi nomor kahiji ieu pakaian nutupan aurat. Nomor kedua ditambah deui untuk berhias sebagai papaes supaya indah. Kadeuleu da disesuaikeun lamun nu kuru ulah make nomor teuing. Sok aya awewe kuru jasa wake tinggal tulang make pakaianna merecet jasa. Aduh calanana anu nyitak teh itu kene bajuna Masya Allah nya jangkungnya kuru make pakaianna merecet ya mah mun aya buah tinggal diajul bae ku nyana. Eta karena teu necis. Jadi berarti kudu rada digambringan saeutik. Geus kadel rapi. Nuneuleuna salakina jadi indah. Ede jelema yeulin tung Masya Allah susuna ge segede ember. Wow, gede jasa bujurna pohar jas giblek. Waduh make pakaianna gua gedean atuh ieu mah sarua jeung barongsai. Ya Allah teu seragam. Jadi dirapi-rapi ku aya potongan kieu ku potongan ieu teh supaya sinergis antara suami jeung istri. Karena mun di imah neuleuh pamajikan rapi, kan moal ka mana salakina aya keur di imah mah. Lah cek salaki udah cukup aing neuleuh sia bae ge jas sia rapih bae. Geus teu kudu neangan ka mana deui geus rapi kadeuleuna aing mah. Neuleuh sia tuh. Aju salakina ge kan rapi becek pamajikanana deui asana pangkasepna kakak di dunia. Kakak mah sanajan hideung tapi herang kakak mah kadeuleuna. Daun sider geus kan nyambung suami istri Masya Allah. Ngeunaheun dititah urang kitu teh.
pakailah sarwajeng pakaian untuk menutupi aurat. Di samping itu tambahlah dengan keindahan-keindahan supaya di imah tangga ngeunaheun saling memandang. Ieu teh khususna ka Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa, umumna jang anak cucu Adam jeung Siti Hawa. Libasut taqwa zalika khair, pakaian nu paranti takwa eta lah nu paranti anu dihebatkeun manu hebat, paranti salat, paranti ngaji, libasut taqwa zalika khair kitu keneh. Libasut taqwa paranti perang, zalika khair eta nu hebat. Atawa ieu libasut taqwa, libas taqwa teh nu jang sakadar nutupan aurat, libasut taqwa zalika khair ditambah ku amal-amal soleh, ieu mah bagian batin kalakuan nu bagus, zalika khair. Ieu kabeh zalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun. Wallahu a'lamu bimuradih. Ngajadikeun Gusti Allah kana pakaian dengan berbagai aksam bagian-bagian pakaian, dengan berbagai mode-mode pakaian, dengan berbagai potongan-potongan pakaian, jeung dibuat dari berbagai bahan-bahan. Aya nu tina kapas, aya nu tina dangdaunan, aya nu tina talokop-talokop, aya nu tina kitu kulit-kulit kayu, aya nu tina bulu embe, aya nu tina bulu dan lain sebagainya. Ieu kabeh zalika min ayatillah, etalah tanda-tanda ayat Gusti Allah, tanda kebesaran kekuasaan Gusti Allah. Urang ku ari cacampuran di dieu make pakaian teh berbagai-bagai macam potongan, berbagai-bagai kitu dasarna, berbagai-bagai kulnaon gitu ngaranna dasarna. Nah ieu aya nu tina tapamatek, aya nu tek-trek, aya tu tina titoron, aya nu tina hero, aya nu tina sipon, macam-macam. Eta zaman-zaman baheula. Tuh datang ka kuari nu alanyar-alanyar macem-macem. Eta teh kaluarna mah teu jauh, tidak mate jeung istem. Pangheulana di urang aya istem di Tangerang. Pohara jasa asal geus ngomong gawe di mana di istem. Hebat amat orang tukang sapu. Kos kuari besok babe jauh alhamdulillah Kiai. Saya kerja di mana di bandara, asa pilot bae orangnya. Ngadenge di bandara teh asa pilot bae, masya Allah, renganan di luarin bandara. Geus bagus penting digaji bae lah. Nah ieu kabeh zalika min ayatil, dalil kekuasaan Allah. Mun ku Allah teh diturunkeun cai, kemudian teh jarara ditatangkalan kapas, nu jadi tangkal kayu, nu jadi embe, onta pararae, urang bisa sataranjang deui. Nya kuat teh jahara resek. Nu mantap ketika turun hujan teh urang ngadoa ka Gusti Allah, bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ku sebab hujan dialah jaradi segala rupa. Uy, kapas di Kalimantan jararadi. Nu dipelak, nu teu dipelak, idinya langsung dikemas, dibawa ke Bandung, dibawa ke Tangerang, jaya pabrik tekstil di urang teh, dibawa ke Surabaya. Kadang nu meuli nama urang Sumatera dijual di Tangerang, dijual deui ku ari kawan nu produksi. Tidak kapas bae ge jelema jadi hartawan, jadi jutawan, miliuder. Masya Allah, bersyukurlah ka Gusti Allah. Ieulah tanda kebesaran Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Ti mimiti anu melakapasna, kemudian anu manena, kemudian nu ngemasna karyawan dibawa ka Tangerang, kemudian transaksi jual beli kapas dirinya sabaraha ton, apa sabaraha kontainer dibawa lah ku ari ka pabrik-pabrik tekstil. Ti mimiti patani, kemudian kadang tangkulakna dibeli ku bos di dieu diasupkeun dak urang mah kuari tarima make alhamdulillahirabbil alamin teh nyaho ieu dibuat tina naon ti mana asalna tinggal bersyukur ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ieulah zalika min ayatil, maksudna
kembalikan ke Allah. Itu tanda kebesaran Allah, tanda kemahakuasaan Allah. La'allahum yazakkarun, manawa para kupar diharapkan seluruh manusia teh eling ka Gusti Allah, nu antukna engke ngimankeun bahwa Allah teh adalah pencipta langit bumi katut eusina, iman atuh ka Gusti Allah. Urang mah kuari alhamdulillah make pakaian geus teh nyaraos, saha nu melaka pasdak, saha nu jadi tangkulakna, di mana diproduksina ku urang kuari mah geus dinikmati dipake kuari ku urang, dipake ngaji, dipake salat. Ilah zalika khair libasut taqwa. Tapi batur coba dosa sagedengeun urang be make pakaianna mararahal tapi teu iman ka Gusti Allah, nyana agamana Konghucu, nyana Buddha, nyana Hindu, nyana Protestan, Kristen, Katolik dan lain sebagainya. Tah geus dibere nyaho ku Gusti Allah. Awas. Awas. Ieu teh tanda kebesaran Allah. La'allahum yazak. Ingat sia ka aing cek Allah. Idi aya iltifat cekah lima anima ayat tadi di luhurna qad anzalna alaikum khitab, tapi di dia kunaon la'allahum gaib teu la'allakum yazakkarun, endahan la'allahum yazakkarun. Bagian ilmu mahani tah mangarana iltifat panjang kurang mun dibahas. Jangan anu ngaralti mah ngaji geus ngaji johar maklun ngaji ukudul juman pasti para raham da mah mun teu poho. Ayeuna teu ngaji mah atuh hese bentak ngaji tafsir ngaji hadis teu mondok geus ulah diharapkeun beres. Nu mondok ke kacaletot bae. Oh mah teu mondok mah. Mantak wawanianan budak sakola ngahartikeun Quran, wawanianan. Eta bahasa model hitop, bahasa model majaz, bahasa model kinayah. Deuk kumaha ngahartikeunana, deuk ungkeun habak di lomba situ. Mondok heula sia. Ngartikeun Quran mah. Eta bahasa-bahasa kitu. Aju naon maksudna? Wal iltifat wa yuduna. Ieu iltifat teh kos kumaha. Nah, engke naon rahasia-rahasiana? Iya tak kahara resep. Aya majaz teh aya majaz mursal, aya majaz isyarah. Kemudian dirinya aya alaqah, aya korema. Nggih, deuk ngamajazkeun teh teu sambarangan. Kemudian ngamaksud ngamajazkeun teh naon eta Gusti Allah di dinya. Masyaallah. Aju di dieu teh aya bahasa kinayah engke, aya bahasa iltifat. Eta kumaha? Kos karitu mun teu mondok. Aya nu mondok ti leuleutik Haji Pendi di kampung pondok tapi teu ngaji, bodoh terus-terusan. Tamat di orok datang ka paeh bakal di pondok paeh nya mah. Ya bani Adam la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Ya Muhammad cek Gusti Allah nu mantak didongeng-dongeng ge ieu para rasul para nabi imimiti bapa moyang urang dikisahkeun ku Gusti Allah dina Al-Qur'an. Engke bakal panjang luar biasa kadituna kabelah dieuna engke bakal aya dongeng Kangjeng Nabi Idris, ke Kangjeng Nabi Nuh, ke Kangjeng Nabi Hud, ke Kangjeng Nabi Daud, ke Kangjeng Nabi Lut, terus kabelah dieuna Kangjeng Nabi Sulaiman. Didongengkeun terus para nabi Musa, Nabi Yusa. Kabelah dieuna Kangjeng Nabi Isa alaihi salam, diakhiri ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu para nabi dikisahkeun dina Al-Qur'an teh ieu supaya jadi ibrah lima yasmauha bagi jelema-jelema anu ngadenge teh, ieu supaya jadi contoh, jadi tergugah hatina nu bagus bisa diturutan, anu gorengna engke bisa dijauhan. Tujuan daripada ngisoh-ngisohkeun para rasul ieu supaya jadi ibrah hate. Ketika orang ngadenge teh Kangjeng Nabi Adam kan orang berpikir eta bapak orang kunaon make maksiat di sorga.
lamun baheula teu maksiat pameureuh aing ge teu kudu hararese hirup di sorga ngeunaheun jasa teu kudu boga kontrakan. Aju cek nu ngontrak aing teu kudu ngontrak. Aju cek nu tani aing teu kudu macul segala mawaluku. Aju cek tuh nu di kantor meureun aing lah hehe teu berpikir ka dinya. Ulah ngomong kitu lantaran Gusti Allah geus kajelaskeun inni ja'iluka fil ardi khalifah. Tinggal eta memang kesalahan Kangjeng Nabi Adam kurang kuari dijadikan ibro cacak-cacak Kangjeng Nabi Adam salah mah tetep bae ditundung ku Gusti Allah komo aing tak kudu gitu. Kangjeng Nabi Adam bae salah jeung Ibu Hawa ku Gusti Allah diturunkeun tina nu mulya sorga diturunkeun ka bumi anu hina. Eta teh anu kesayangan Gusti Allah atuh komo aing sapira aing meureunanan pangkat teu boga derajat teu boga aju aing maksiat bae terus meureunanan ieu deuk diturunkeun ka mana ieu aing deuk diturunkeun ka mana tadu batak ditambahan deui cek Gusti Allah ya bani Adam wahai anak cucu Kangjeng Nabi Adam la yaftinannakumus syaiton sing hade ulah kagoda ku fitnah-fitnah setan kere sebab setan geus gancam cak setan teh ieu Adam jeung Hawa ge ku aing kagoda cak setan digoda sia ku aing urang Cikupa aing kumpul di Citra aing kumpul di BSD sabagian anak buah aing di Puri Jaya pokoknya aing wal mundur cak setan ku aing sia digoda dek di mana bae posisi sia anu dagang asongan ku aing bakal digoda anu dagang lapak ku aing bakal digoda nu dagang karung ku aing bakal dikarungan pokoknya ku aing digoda kabeh cak setan ulah sambat kali aya bapada bae ge jeung ibuna ku aing bisa komo sia ku aing bakal digoda nu jadi ustad nu jadi kiai di Tarasugolga setan blonnya pokoknya mah jelema ku aing bakal digoda kita ngeredet kabeh dengan dasar kebutuhan kita nyimpen duit di bank deposito abeh ngadaharan taina ayo ku aing dek digara roda supaya ke Mekah melalui bank pinjaman ti bank geus teh jahol duit tu halal nu haram ku aing bakal digoda kiaina ku aing bakal dijadikeun sponsor sial teh setan goblok Masya Allah ku aing bakal digoda ku cewek-cewek bakal mararecet ge calana-calanana aduh apemna bakal kadeuleu ku aing ting-tingna bakal disingkap-singkapkeun ku aing dadana bakal dibuka-bukakeun ku aing aduh SMS-na dilancarkeun ku aing ujian digoda kajen ku kumaha ge geus kiai heula nu ku aing digoda ustad nu ku aing kobo tukang tabligh mah geus ku aing ceramah digoda jasa tial da setan aduh terutama nu aya di pamarentahan ti mimiti RT datang ka lurah ku aing pokona mah bakal ditiupan ceulina camat-camat bakal dituntun bupati segala gubernur komo presiden mah aduh ku aing sia bakal ditutur-tutur ke mana bae sia waduh teh setan sial jasa ge setan di mana sia tepat sia tempat aing di Tangkal Asem Tangkal Ambon pusatna di Tangkal Beringin aduh ya setan ngancam setan cek Gusti Allah ya bani Adam
di Cikupa di Bojong Balaraja Cipondo Ciputat Ciledug kos kabeh santero serang Pandeglang kabeh anak Adam awas layak tinana kumu setan ulah kagoda ku pita setan sia sing hade kajenteun setan ngancam ka sia sebagai anak Adam deuk di goda si anak bae ulah kagoda carana kumaha Gusti supaya ulah kagoda ulah boga hape aja pendik hideung aduh boga 5 aing HP aduh naon deui Gusti supaya ulah kagoda ku setan ulah boga TP waduh berat naon deui Gusti supaya ulah kagoda ku setan sing hade cek Gusti Allah ya ge heula dihareup bakal dicaritakeun godaan-godaan setan ieu mah nomor kahiji sing hade ulah kagoda ku pita-pita setan ulah kagoda ku rayuan-rayuan maut setan kama akhraja abawaikum minal jannah sakumaha setan ngaluarkeun bapa moyang anjeun di surga kulantaran digoda ku setan ulah seperti bapa moyang anjeun nu digoda ku setan sing ada setan lantaran setan tepan baheula yanzi'an human libasahuman liuriyahuma sawatihima barang Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa digoda ku setan teh kapan arucutan pakaianana teh daekeun nempel di Kangjeng Nabi Adam lantaran Kangjeng Nabi Adam ditundung dek diturunkeun ka bumi libasahuma pakaianana liuriyahuma supaya katembong gogorengna dasar tangkorak setan nu ngagodaana akhirna atuh katembong liuriyahuma sawatihima kokotor kagorengan anu aya di Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teh katembong ku ariku gara-gara setan sebab setan ma innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum nya nama setan ngapaneulekeun ka urang ngagodana ngeunah deuk dihareup deuk digigir deuk ditukang deuk diluhur deuk dihandap deuk urang keur hudang deuk urang keur hees nya nama yarakum huwa wa qabiluhu setan maneuleuk ka urang jeung kanca-kanca setan balat-balat setan anak buah setan komplotan setan urang mah teu neuleuk ka pannyana nya maneuleuk ka urang tapi urang mah min haitsu la tarawnahum tina tempat urang teu neuleuk ka setan ayu setan maneuleuk ka urang ngagodana ngeunaheun jasa urang mah teu neuleuk ka setan deuk kumaha nangkisna deuk kumaha nangkisna lantaran urang boga besi teu bisa ditangkiskeun ka setan sebab setanna teu kadeuleu urang boga cimande teu bisa ditangkiskeun lantaran teu kadeuleu urang boga silat karate dan lain sebagainya teu bisa ditangkis ku nu kos kararitu lantaran setan teu kadeuleu ayeuna neuleukeun ka urang innahu yarakum huwa wa qabiluh nya nama neuleukeun bae ka urang ku ari ge aya tadi dia sia tak uci ngomong-ngomongkeun aing bae cak setan aing deuk pindah ka belah kenca deuk kadeukeutan aja pendi ku aing deuk ditiupan matana supaya nundutan eta setan kos kitu sial jata setan nyada neuleukeun bae ka belah kulon ka belah wetan ka belah kaler mana ieu anu ngaji ku aing deuk digoda ucina keur nyaritakeun setan nyana seuseul cak setan teh kajen tetep cenah ku aing digoda bae ku ari geus mulai aya nu ngaluarkeun HP lantaran sasada itu aya belah kulon aya janjian jeung jahe blon teh budak nyaritakeun setan aya oge aduh siap Masya Allah geus dicaritakeun awas cek Gusti Allah kade setan ngancam bakal mitnah bakal ngagoda bakal nganasehatan ke anak cucu Adam cak Allah awas la yaftinannakumus syaitan awas ulah terulang kembali la tattabi'uhu fataftan ulah nuturkeun ajakan setan mana bakal kapitnah lantaran urang dijanjikeun lamun urang bersih bakal balik deui ke tempat semula yana surga
sakumaha kangjeng Nabi Adam geus dijanjikeun Adam maneh turun engke maneh di mana-mana balik ka akhirat maneh sepi tina dosa balik deui ka tempat anu asal lain jang maneh bae Adam anak cucu anjeun ge urang mana bae sadunya datang ke akhir zaman ketika manehanana balik bersih tina dosa barali ka tempat semula ka sorga bejakeun ka anak cucu anjeun Adam nu mantak ieu urang teh dijanjikeun ku Gusti Allah sanajan Gusti Allah nurunkeun bapa moyang urang ka dunia ya leka taneuh ka bumi tetap urang bakal balik deui ka tempat semulana ya kuari ge kapan kanyahoan urang Semarang loba nu geus balik deui ka Semarang pabrikna kuari geus teu jalan urang Surabaya nu kaya Tangerang kuari pabrikna bangkrut balik deui ka ditu urang Lampung balik deui babarengan yang monyet di Lampung ka ditu yang uwa-uwa ieu ge urang bakal balik deui ka sorga asal la yaftinannakumus syaiton asal ulah kapitnah ku setan bae moal kebal hirup urang 20 tahun 30 tahun 50 tahun 70 tahun balik ka ditu salila etalah hati-hati setan siapkeun kuari kuda-kuda urang jang ngalawan setan. Awas ulah sampai terjadi sakumaha akhraja abawaikum minal jannah bapak urang teh kulagaku gara-gara kabisikan ku setan turun di sorga dipocot pakaian kemegahan jeung kemuliaanana teu make sahlai-lai acan atuh pangeulaeun setan mainnahu yarakum wa qabilu nyana maka urang ngagodana ngeleukeun dek dihareup dek ditukang dek digigir dek diluhur dek dihandap dek kumaha bae carana kubahanyana bae min haitsu la tarawnahum dina tempat anu urang mah teu neuleuh ka setan lamun urang bisa neuleuh ka setan urang jogol we wal poe jogol unggal poe geus ngasah bedog beumur sia ku aing gerakan kieu setan teu nyaho ye golok gelut jeung setan eleh urang golok bae di kieu-kieu kunaon eta setan teu kadeuleu lilatofati ajsadihim lantaran lembutnya nama jasadna ku Gusti diciptakeunana tina seuneu moal kacekel seuneu ku sebab teu kacekel kadang-kadang mah kadeuleu seuneu aya nu haseupna doang kadeuleu seuneuna mah teu kadeuleu aya nu seuneuna kadeuleu beureum hideung dan lain sebagainya gambaran setan urang lamun dibere ketajaman mata bisa neuleuh ka setan urang lain saeutik hamba Allah anu bisa neuleuh ka setan teh lain saeutik bisa neuleuh ka setan rupa setan bisa kadeuleu ulah jauh-jauh urang maca surat jin bae urang sok hayang neuleuh setan baca ku urang surat jin niatan ya Allah ya Rabbi abdi maca bayang maca surat jin di dieu hayang neuleuh ka setan neuleuh kege bakal asal macana di tempat sepi atuh heuh setan mah jangan tempat rame atuh sia maca di kuburan sorangan bae coba ge atuh cek si Junet teh mah kieu teh kudu maca surat jin teh masal cicing bege geus deuleuh heula di masjid sia sorangan maca surat jin teh kudu tamat bakal aya geus dibuktikeun ka aku sababaraha urang ai kiai ulah nanyaing oh batur bae heula di dieu keur zaman kula leutikeun aya santri teu percaya ka surah almarhum Abah baca coba ge surat jin Gusia menta aya teh santri dibaca ku nyana menta abdi mah hayang neuleuleungeun bae lah ulah kudu kabelegedeg leungeun we can tamat-tamat acan leungeun datang wow nyana kieu bae oh curugna bae sagede bitis curugna encan ieu encan ka dieu atau kelenger cenah kieu bae cak babaturan tadi pan sia baca Quran pan ieu kelenger kieu di inuman geus kebal cageut kunaon sia aduh aing neuleuleungeun bre sakeuna aya lamun urang boga wiridan Tuan Syekh Abdul Qadir tah aya Tuan Syekh Abdul Qadir boga wiridan paranti neuleuh jin ku ge can pernah diwirid-wirid besi neuleuh ya wadud ya kaditu lah aya teh set cek Tuhan Syekh Abdul Qadir asal geus datang kadinya pasti jasa buktikan baca sekian mun dibaca kurang teh mulai aya mimiti tariris awak kurang tiris amat ya awak ente kebal aya tertrek non woi
incuna masalah tah baru datang aing teu butuh incu nu gede datang jelema dibere wiridan mencet ieu wirid salamere guruna lain guru mencet tuh biasa kan dibere wiridan berhenti nelejin atuh begitu dipencet tuh kala luar setan mah lulus setan deui dibere neuleuh lantaran urang bisa neuleuh ka haseup bisa neuleuh ka seuneu berbagai warna seuneu ka deuleuh jin ge sarua setan ge asal urangna dibere ketajaman penglihatan aya wiridanana ulah nu borangan mah kejar di dinya sia ulah geus kudu mah boro-boro maca surat jin maca alif lam mim ge geus aya karasana asal penting bae dibacana aja yasin mah aja yasin A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim jam 2 macana Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala syiratin ala syiratim mustaqim tanzilal aziz sadaqallah cak babajikeun da Quran nanti teh kuna naon teh ada di sini maca Quran ti penting cek Masya Allah iya awadami alwani matawan daya rupa setan teh tuh mantak sih ada Masya Allah orang bisa deuleuh ka setan bisa deuleuh ka jin lamun urang dibere kecerdasan diberi penglihatan nu tajam mata teh aya nu asli pembawaan pribadina aya nu memang melalui wirid-wirid ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim atau melalui hizib-hizib atau melalui wiridan-wiridan ti guru aya nempo ka nagara jin atau aya di nagara jin teh ka hiji ieu teh aya dua dimensi di urang teh nagara urang ieu nagara jin ge di dieu keneh disingkapkeun ku wiridan eta urang aya di nagara jin aya urang lah di dia kerengan urang lamun asup ka nagara jin teu kadaeleuh di alam nu ieu tah lamun urang teu boga kuncina tuh terus di ditu urang boga wiridan asup ka alam jin aja teu boga kuncina tuh terus bae di alam jin terus Mantek Bung Karno istimewa kunaon lantaran manehana mawauh jeung raja jin bisa asup ka nagara jin Masya Allah tah urang menyaritakeun ilmu Bung Karno emang kumaha nu mantek Bung Karno mah dibere sasalaman jeung raja jin cak raja jin ieu cincin pake ku maneh ieu lamun deuk berjuang enyaan mantek cincinna dipake ku Bung Karno kamari dibikeun ka kula ieu buktina tapi bejana Bung Karno mah cincinna hideung semu biru aya mah hejo aduh Gusti Allah tak urang menceritakeun Bung Karno emang kumaha kitu bisa nagarkan rajin nu mantak Kiai Zaini mendak kerep nyaritakeun Bung Karno si jelema apa lain lantaran nyana bisa asup ka nagara jin bisa wauh jeung jin-jin hiji nomor kaduana baheula waktu benda kerep jadi leuweung nyana mah bisa ngobrol jeung maung eta mah di negara urang keneh kos kieu biasa tapi nyana bersenyawa jeung maung ngobrol jeung gajah ngobrol jeung buaya ngobrol Bung Karno ketika manehna asup ka nagara jin teu kadeuleuh ku urang wauh lah nyana jeung raja jin moal anggeus urang caritakeun Bung Karno nu nyaho keaslian Bung Karno Masya Allah teu kudu Bung Karno sanajan kuari ge kuari pisan aya ieu kuari pisan ge aya anu nyahoeun nagara jin sababaraha urang hiji di Bogor geus bebeja ka kula nomor kaduana nu geus nyaho ka nagara jin teh orang Karawang emang Karawang mah meureun teu boga wiridan ge hiji jeung jin ieu kiai lain laladan di Karawang aya nu geus ngalalakon ka nagara jin nagara jin teh sarua jeung urang ngan aya kerajaan-kerajanan kerajaan jin nomor kahiji nu terbesar di Banten wah cuma lain lalagaan tem mantak urang Banten mah kos jin kasurupan Banten belah ditu Banten urang nyebrang maka parahu eta ge kerajaan jin gede kene
Ih caritakeun orang Bogor, orang di ditu di negara jin teh loba ambalaya, wah mutiara, emas, perak dan lain sebagainya asal daek bae. Pakaian dan lain sebagainya. Mun urang mawa segede kieu bae mutiara ti negara jin dibawa ka urang moal kaduitan. Aya nu ngarewas naon wiridana cenah ya. Sia maka dinya bae pan. Aduh, terus teu beres emang budak ieu mah ieu. Setan. Ke urang jaritakeun setan jin di negarana ke dihareup bakal mantak asa ulah ngabesam bae. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Wallahu a'lamu bimaradi cek Gusti Allah sanyana kaula nu agung ngajadikeun ka para syaiton-syaiton teh sebagai kanca-kanca, sebagai babaturan-babaturan, sebagai kroni-kronina. Kasa lilladzina la yu'minun ka jelema tu teu arariman, Katolik teu iman ka Allah, Protestan kafir pokona mah, Yahudi Nasrani kitu kene bangsa budak Konghucu dan lain sebagainya. Iyalah jelema nu teu iman ka Gusti Allah, kronina syaiton. Kuari lamun lain ajakan setan Yahudi jamual, kuari lamun lain ajakan setan Nasrani Amerika jamual. Urang geus nyaho sabenerna mah eta teh keur kasurupan setan. Ngan di urang na deui nyana ngahijina jeung para setan-setan. Jadi aya kudu komplotan di urang teh, aya nu sok maca Quran bae nu iman ka Gusti Allah, aya nu teu iman ka Gusti Allah, ngahijina jeung setan. Sabenerna mah hate teh merontak ngan kulantaran di luhurna lolobana ngahijina jeung setan, sedengkeun jadi kroni. Urang mah teu daya teu upaya. Kasimpulanana setan ngagoda ka makhluk nu hirup anak cucu Adam, nyana ngahiji jeung para kroni-kronina nu jadi kronina ialah jelema-jelema nu teu iman ka Gusti Allah, teu iman ka Kangjeng Rasulullah, teu iman ka Al-Qur'anul Karim, asal aya kafir eta kroni setan. Yahudi kroni setan, Nasrani kroni setan. Kajen ngomong lebah lembut ujung-ujungna kajen kuku maget tetap ngajerumuskeun bae. Gitu bae. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi jeung Nasrani maja datang ka iraha ge moal ridaeun ka urang sehingga urang nuturkeun nyana sebab nyana karoni setan. Ke geura dihareup ke sababaraha ayat deui bakal dicaritakeun tempat-tempat setan jeung di mana nyana cicing-cicingna buah luar biasa. Kaki haji mungkin nyana cicing di sorban. Wah, Kabupati meureun dikenongna. Macem-macem ke setan teh jeung ke bakalna aya anti-antina kudu dibacaan naon ieu setan sebab kadang-kadang aya jelema kasurupan. Sebab jelema teh kasurupan sakumaha setan nyurup ka oray ti baheulana setan teh nyurup datang ka kuari sok nyurup ka makhluk-makhluk. Asup nyana kadinya dipencet ku urang dibacaan ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Pencetkeun urang set. Enggak bisa. Sial ta setan. Bacana lu mati enggak bisa kok segitu mah. Itu kiai kaisinan. Mentok ulah sapencet-pencetna setan leuwih pinter tibatan urang. Kudu make antina. Tanya kiai kok bisa kok segitu? Jadi puasaan sapencet-pencetna. Atuh setan mapan puasa bae nya mariaboh. Tanda tek si ade. Ieulah Quran gak jelaskeun. Kajeun jang batur ba ulah dibejaan jang urang bae. Sadarkeun diri urang, hate urang, pikiran urang bahwa cak Al-Qur'an inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Saenyana kaula nu agung Maha Pencipta geus ngajadikeun ka setan-setan sebagai kanca, sebagai kroni, balad, babaturan, sobat, nyobatna lilladzina la yu'minun ka jelema nu teu arariman. Asal jelema teu iman ka Allah ya ane kafir, sobat setan. Sing hade jeung jelema eta. Tuh kan setan mulai aya.
wa idza fa'alu wallahu a'lam.